Aduh, ginahan ya nongkrong di dia ya. Tunanglah sampai nah di dia lah. Nongkrong lah ya di dia ya. Nahan euy. Baru dak teh kamarana tadi aya sepedahna aya di dieu. Budakna ka mana tuh? Eueuh. Aduh. Di dia, Mang. Di mana maneh Gu? Di dia, euy. Atuh saya make aya di handap atuh. Pengen atuh sepedahna aya. Saya mah meleng we atuh make cicing di mana gedah? Di dia. Teh kunaon naon? Teu. Oh, syukur atuh sugan teh eta pada makakulah we atuh sakalian ngajol. Aduh. Niis di dia genahan ya. Niis lah ah. Iya, nah. Bulan puasa mah geunahna niis sambil nunggu duhur anjir gaya ye. Dah hayang kieu euy. Geus gubragan. Di dia ah. Aduh, cai naon ieu? Kaget ki di dinya sia. Aduh, ampura Mang. Nih kok cuma teh itu. Teu Mang. Mang, Mang. Tonjok sakuang geus sia. Dewek dikihan, aduh dek ampun tingunan. Ieu mah aya wae. Pergenah Mang, ampura Mang. Bangkrut mah ya ah deka. Teu cereug dikihan nih budak teh. Puasa keneh geura gua? Puasa. Aduh, alhamdulillah gua puasa teh sabaraha poe gua? Geus 4. 4 poe. Heeh. Maneh mah godin nya sia. Waduh sia. Ayeuna ka mana? Gua mendingan sari gua mah di dieu gua sari gua. Urang di dieu di luhur heuh. Heeh. Gua rek ka mana gua? Ka ditu. Nya ape lah panganterkeun amplop tuh ka ditu tuh. Ka mana? Ka ditu. Ka mang eta tah. Ka mana? Kasa. Oh, dieu. Kadewe murah eta duitna. Resep. Kebon heula ya. Korupsi. Sandarkeun heula ya. Kebon. Dibere-bare duit teh. Wah, gocap jeung 2.000 euy. Udah lah, Didi lah, capek lah. Itu bejakan kan? Gos. Hah? Gos. Udah bener ya? Benar. Dibikin di amplopna? Dibikin. Oh. Nuhun oh. Oh. Talangan balelok ning. Balelok teh. Urut naon? Urut ngomekeun rante. Biasa. Orangnya yang ngolen lah ya leuleus ya, gua.